Hei, tikus got, kenaon sia dirinya? Keur belajar aing mah arek naon? Belajar naon sia di sawah, belajar maling lain. Keur nyabutan jukut. Keur nyaho aing keur gawe, nanya wae. Hei gembel, urang kasaung ka ditu. Aya pi omongan aing. Ulah di diri dia mah panas soalna aing tes perawatan banget aing. Teh hideung deui aing. Jelema gelo ngomong sangeunahna wae. Ti heula we ka ditu, kayak nyusul urang kadang. Enggeus nya gembel aing ti heula. Geus kapanasan ka cida aing ngadaguan di saung nya. Ya Allah, duit aing loba amat. Nikmat mana yang kau dustakan ya Allah, tuh ilik coba guys, sayang tuh guys. Derek lain guys. Aing ngabejaan kasihannya. Jeung teuing cenah loba duit oge sia kudu berbagi ka gembel, ka anak yatim, ka janda-janda, ka fakir miskin. Pokona lila jeung lila geus pasti aya hasilna beunghar, secara aing ngelakan beungharna ya horok diberecet. Arek naon sih, Ceu? Arek ngomong naon emang? Eta sungut mah kitu biasa we. Ngomong tos maneh eta bibir mah kitu. Ulah kitu ai jelema gembel mah ulah sok baperan. Jelema teu boga mah kudu sing ieu geura, sing bageur. Pamali nya teu baperan kitu. Sia gembel, hayang teh sia nyekel duit loba kieu. Yo, bisa belanja, bisa shopping segala endah. Arek meuli daging, arek meuli chopper cara tadi ge. Bisa ku duit sakieu mah. Coba naik teh sia. Eta ku aing dibere nyekel doang deh, ieu mah. Bung teuing, anjing tanya kalau doang mah terus sudah najis. Sia hayang nyekel duit cara aing kieu. Gampang sama, kecil sama ku aing dibere ieu na ilmuna jeung saeutik ge. Tapina nyekel wae. Emang mana sih, Ceu, maksudnya, Ceu? Emang urak dibere? Hayang teh aing marere duit ka sia. Hayangna sia mah dibere wae dasar gembel. Teu ku aing dibere nyaho carana. Sia nya nyaho teu si Halimah, janda bos beling teh. Naon si Halimah? Nyaho atuh teh mah anu janda grepet teh ya. Mangger naon? Naon si nya ai janda grepet teh? Hanya nyaho janda grepet teh, janda nu ateu sok kangge ti salaki batur. Ulah kitu sia nya emang salaki sia di gaet ku manehna apa? Teu teu harayang teuing aing digaet salaki aing ku manehna. Sia nya ngomong ulah paduai sia. Kitu-kitu ge si Halimah mah janda beunghar coba sia lamun manehna ngadengieun. Pasti ngambek ka sia. Geus mah maneh mah jenteng kitu ge beunghar, ai sia mah kan susah wae gembel. Beunghar si beunghar aing dibere moal bari lagi ku manehna. Tenang sia nya, kege sia mah dibere ieu. Naon sih dibere wae ngomong tadi bere naon sih? Ngarti aing mah. Ieu nya dengekeun. Si Halimah keur neangan calon salaki. Jeung manehna nyieun boga anak, pokona bisa boga anak jeung lalaki eta. Ajen teuing cenah teh usaha ge. Kitu manehna cerita ka aing. Kawin mah neangan jelema nu euceug, lalaki nu euceug ulah salaki batur. Pokona mah dijamin bahagia deh jeung mana arek disenangkeun ku manehna. Cek manehna oge mun aya lalaki nu daek ka manehna terjamin sakabeh-kabehna pokona mah. Arek naon ngomong ka aing? Eta kan salaki bapana si Iqbal. Daripada nganggur kitu cicing we di imah. Enggeus we atuh ieu kan jodohkeun ka si Halimah. Manehna beunghar ieu santeuna pasti sia kabagian. Geus sugan ieu jelema. Kemana bawa pikiranna? Menya salaki aing ditah kawin jeung batur. Harayang teuing. Maksud aing daripada salaki sia digebugan wae ku sia hararejo bararengep ni barintil cara mere duit mah enggeus we jodohkeun ka si Limah anu orang kaya teh anu bos baling. Daripada kitu mah karunya aing bae salaki sia. Cenah ge lamun misalkeun emang salaki sia daekeun mah jeung manehna arek beulikeun mobil losbak. Pan jenteng sensitif sia bisa meureun mawa mobil jenteng mobil losbak ke. Secara meureun sia mah kabeli ai mobil pribadi mah. Teu hayang teuing aing dicandung. Emang mah aing saha kitu dicandung-candung.
sok kacida ya jelema gembel ai di bejaan anak ku aing diajak seneng nah hese geuningan sia mah. Atuh jenteng senang ge aing mah embung. Jenteng salaki aing sok digebugan ge sabeureum mah aing nyaah. Daripada salaki sia eta digebugan wae ku sia mentang-mentang teh usaha teh mere duit ku sia digebugan wae karunya aing mah itu naon. Awe mana sih cenah daki candung? Hayang teuing cewek da cedek teu. Geus jelema dasar jelema gelo. Hayang teuing di candung eta we salaki ece bikeun kasih Halimah. Ih, salaki aing mah jelema beunghar. Arek naon deui nyangan nu beunghar deui. Itu ge teh kahitung duitna hese ieu mah jelema susah mah dibere nyaho geunahna. Eta ku aing dibere kagenahan supaya nunjang perekonomian sia. Secara kan suami sia mah gebugan wae ku sia. Eta we geus bikeun kasih 5. Embung aing aya mah titik. Padahal eta arek dibere cenah 50 juta lamun daekeun mah salaki sia pas ka itu si 5. Bung teuing aing mah kumaha deung kita? Ku aing pikir-pikir heula. So jual mahal eta si gembel. Padahal mah daekeun ngadenge duit ke meni hejo. Pikir-pikir heula cenah. Daripada hirup susah kitu. Salaki digebugan. Teu mere duit doang ge, teu usaha doang ge. Sagala nu bararengep hararejo karunya aing nempona. Pugu-pugu aja dibikin ka janda kaya mah seenggaknya tuh hidupnya akan bahagia kaceretan seetik aja mah susah mah ulah sok aya nyeri hate daripada gitu susah mah geus we bikin salakina ka janda itu emang salaki aing mah beunghar moal aing mah mere salaki aing mah karunya salaki aing. Geus aing arek ngomongkeun kos kitu wae, geus aing arek mendingan arek balanja, arek meuli emas cenah aya model anyar tuh di Amerika diuber ku aing. Mi, kodahar tumben sih jeung hayam di cabean, biasana ge jeung lokasin. Eta hayam nang meuli apa nang hutang? Nang meuli atuh Iqbal nya nang hutang. Terus ulah ngomong wae mana geus dahan kan? Geus tadi, tapi eta hayam nang meuli kan. Heuh nang meuli, geus nang naon atuh? Suga nang maling. Ulah wae maling, nya Indonesia kita maling. Iki bantuan mah. Ulah dah bikin hidung panas. Geus we ka ditu tangguan. Geus nang gua di ieu nya, nang gua di saung nya. Oh, geus ganteng-ganteng hidung anak ulun. Heuh nya, nang gua di saung nya. Heeh. Bener tuh nya eta hayam nang meuli. Kayak nang maling dian. Umi mah kan sok maling, mun teu maling mah hutang. Mi, kunaonnya cek cenening cenah beungeut aing jore sagala nyebut aing kos. Ganggarangan tukang ngadar anak hayam cenah. Ih, anak umur mah ganteng, kos Arjuna, kos bintang film teh. Udah didenge jelema kitu mah, jelema gelo didenge. Berarti bener ya Minya, aing mah ganteng ya. Oh, kos film Arjuna anu di bintang film teh, kos India gitu. Oh, Arjuna di film Mahabharata ya. Eta, maneh tak kos eta. Ih, anak umur mah ganteng pokona mah. Udah didenge dah pokona mah jelema kitu mah. Magelo nya Oh, nya. jelema gelo. Lagian jeung teuing jorege. Ajeun teuing ulah didenge. Atuh lamun aing jore mah awe modaraikeun merumi ka aing ke. Dengekeun aya mah jore-jore ge yang penting mah duitna, lobakeun duit. Teuing jore ge yang penting mah loba duit sia, loba duit mah loba nu narempel awe ge. Berarti bener meureun cek tinining banget aing jore kos monyet. Wali denge bohong sia nini kitu denge. Sia mah ganteng cek saha jore. Heueuh nyamun anak mah jore nya anak namahna tah si Korita. Tah. Mangkana sia kudu jadi jelema sukses ulah kos Umi. Emang Umi lain jelema gitu. Lain aya we juri. Berarti aing kudu sakola nya Mi supaya jadi jelema suksesnya. Atuh heueuh sia sakola ulah dibere duit ku aing sia belaan mancing bobogohan we hungkul di Simaya sia sakola ge teu sia. Yang geus nya urang rek belajar heula nek baliknya. Heueuh itu belajar sing jadi jelema pintar sukses. Balik heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gembel, magahan sia.
Kak si anak si yang ngajaran teh bener nyebut gelo ka aing lamun gelo mah mal beunghar meureun. Emang heueuh dasar gelo. Tadi ge si urang salaki urang dijodoh-jodohkeun ka awe batur. Kunaon kitu? Atuh si ai embung mah yang geus teh ulah meni kudu ngomong aing gelo. Dasar dimah susah gembel. Geus ulah sok mamawa eten aing ngaran aing gelo-gelo. Nu gelo mah sia tah, makana sia jadi gelo, jadi dasar dimah susah. Gelo karena susah tah.